Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deh sarang sim kuring hujan combro. Dinundanget ieu sim kuring bade ngalajengkeun deui caritaan dongeng anu kamari. Puntennya kalamian baraya nuju udur nuju tedamang. Mangga ka pamiarsa wilujeng didangukeun. Dina hiji poe gurudag aya nu datang semah di kota duaan awewe jeung lalaki jika nama salaki jeung pamajikanana dedegana mah sedeng pangawakana bersih pakaianana perlente necis gaya kota eta dua jalma teh geus di jauhna ngananyakeun imah si kabayan nya akhirna anjoga nu dijugjug punten bade tumaros nah leres ieu teh bumina pakabayan nu awewe nanya bari rengku hormat sorana halimpu mata dedengeun oh muhun kaleresan abdi pun kabayan nanging punten dupi salira teh saha anu ti mana sareng naonnya pamagsadanana si kabayan merekpek ku pertanyaan hatena kebeku kapanasaran abdi pun mimin ti Bogor putra Haji Odo dupi ieu pun lanceuk ngahaja bade nepangkeun salira aya badan tengkeuneun sakedik putra Haji Odo si kabayan curing hak atuh sumuhun iteng kadieu si kabayan geragro bedas naker teu kungsi lila torojol nyi iteng nyamperkeun bari jeung semu reuwas sok sieun kumaonam barang jol bet aya sema atuh terus dodongkoan bari seuri pok nanya oh geuning aya tamu sumuhun Bu Iteng abdi pun mimin cek sema Iteng ulah waka ngobrol di dieu isin ieu teh tamu aja kalabat urang di ditu ngobrolna mangga anden linggih kirang sae ngobrol di panyaweran mah si kabayan jeung Nyi Iteng narima sema dareh deh naker nu di aku teu talangke duanana arunggah gek dariuk dina samak Nyi Iteng ngerikat nyuguhan cai enteh jeung gula kawung henteu repot nen bila kadar cai tiis mangga nyanggakeun hatur lumayan geus kitu Nyi Iteng emok gigireun si kabayan madep nyang hareupan semah sarua hormatna memeh ngadadarkeun pamagsudan duanana nginum heula narimakeun kana kanyaah pribumi geus kitu si kabayan ngamimikeun nyarita alhamdulillah geuning anu diantos-antos teh teu burung sumping kumaha tuang rama damang nen bari melong ka semah alhamdulillah geuning anu diantos-antos teh nu mawi kieu saleresna mah pakabayan nuju jumeneng keneh pun bapa teh sababaraha kali sasauran alai kalembur heula melangku pakaya sawarna nanging teu acan kabujeng ku jalaran rarepot sareng salirana kirang sehat dupi ayeuna mah kantun jenatna pun bapa teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun si kabayan jeung Nyi Iteng meh bareng ngadoa rupina tos kitu kersaning Gusti paingan manita aya sumping leres pakabayan tos dugi kana waktosna tah kumargi kitu abdi teh ngahaja nepangan kahiji bade nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalepatan bok bilih
salamipun bapak sasarengan sareng pakabayan aya cariosan anu kirang merna atanapi kantos ngahajatkeun mugi kersa ngahapunten. Sami-sami dihapunten pisan ka pakabayan. Tah salajengna da abdi teh moalami bade langsung bae kana maksad anu kadua. Wireuh abdi nampi wasiatipun bapa. Mugi pakabayan ngamaklum. Abdi teh teu aya maksad nagih nanging da amanah ti pun bapa. Upami henteu dijalankeun bilih kumaha. Oh mangga nen mangga kumaha maksudna? Punten bade kupun lanceuk ngadugikeunana margi nu nampi wasiatna teh anjeunna. Dan nalika pun bapa pupus abdi teh nuju mios ka pasar cek mimin bari nunjuk ka salakina. Sumuhun mangga kumaha si kabayan mani deg sok nyieun salah pamolah malah nyi iteung mah meuni kekereceman loba kasieun. Ari salaki mimin memeh pok teh ngarekepkeun heula silana terus ngadem. Kieu saurna pun bapa teh jum bejakeun ka mimin. Bapa teh berat ku harta nu aya di lembur kade ulah henteu paluruh kahiji tepungan tua kampung sabab bapa geus amanat ka anjeunna. Kaduana tepungan si kabayan bapa mihape domba 2 siki kade cokot. Tah kitu wasiat pun bapa teh. Pakabayan cek salaki mimin mungkas omonganana. Ari nu diajak ngomongna kalah nyarengeh ret ka pamajikanana. Alhamdulillah teu burung sumping nu kaagungan domba teh teu. Kang kabayan kuring ge bunga. Ieu teh mani asa ngemplong. Mangga tuh geura serenkeun. Da memang lain milik urang tembal nyi iteung nyaan bungahna teh. Heuk teung si kabayan ngarekepkeun heula sila madep ka semah anu duaan. Pok ngomong sopan naker. Nen di pakungkur oge diantos-antos pisan nanging sate acan disanggakeun. Pun emang sareng si bibi nen tadi hapunten anu kasuhun. Boh bilih dina ngemban amanat tituang rama kirang nyugemakeun. Janten leres pun bapa teh kantos nitip domba ka pakabayan. Leres nen 2 jalu hiji bikang hiji sajodo teh kasebatna teh nen tembal kabayan bari teu woleh rengku kawas kadunungan. Hatur nuhun pakabayan. Upami kitu mah parantos jentre. Tah ayeuna disuhunkeun ridho galihna. Ku abdi bade dibantuan. Perkawis kalepatan urang sami-sami silih lubarkeun. Sawangsuna abdi oge ngawakilan pun bapa neda dihapunten. Ka bapa tos ngarerepot. Sami-sami nen nuhun. Mangga atuh urang tinggalian domana. Si kabayan cengkat bari nunjuk ka pabelah kandang. Nyi iteung nuturkeun. Jerut sarereka buruan sarta terus ngadeukeutan kandang domba anu teu jauh ti imah. Tekung silila geus narangtung deket kandang. Sora domba ting berele. Sawareh nyeri kawas anu atoh aya dunungan teh. Hayang diparab. Mana domba kagungan pun bapa teh pakabayan cek mimin bingungan sabab domba teh kacida lobana gede letik mani uyek. Nah dasadana oge kagungan Pak Haji emang mah teu gaduh hiji acan. Mangga nyanggakeun tah ieu domba anu kapungkur dititipkeun ku tuang rama teh jadi sakieu.
Mimin jeung salakina ngajenghok duanana nepi ka mundur sababaraha lengkah. Satik oge teu kabayangkeun yen bakal kieu jadina. Da anu kacipta dina pikiran Mimin mah domba anu dua teh geus karolot. Bawa dipencit ge dagingna geus liat. Moal ngeunah di dahar. Mun teu kitu nya geus eueuh. Da geus taun-taun ari ieu tilu kandang manileu ya. Nen mangga nyanggakeun cek si kabayan dariana keur dumeh semah anu duaan teh kalah carolohok. Oh muhun ke pakabayan ke heula ieu teh leres domba kagungan pun bapa. Cek Mimin bangun cangcaya. Sumuhun nen apan bikang na anakan sakali ngajuru dua anakna bikang ngungkul anakan deui duanana teras we kitu anakna anakan deui anak-anakan deui nya jadi sakieu ye rendeui mugi sing percanten hiji ge teu aya dicoceng kajabi anu pae katincak indungna aya dua nu kitu teh nen orok keneh pahena teh pakabayan teu kantos ngical henteu den henteu teu warantun teuing kuring mah teu kantos mencit henteu deh nen henteu sumpah emang mah emut kana kasauran tuang rama sanes nengah sanes ngulikeun marab nanging asli mi HP janten teu henteu nyoceng kitu nen. Kang kumaha wasiat bapa teh anu saleresna? Mimin nanya ka salakina. Sumuhun kitu teh sawarna teh. Tepungan si kabayan. Bapa mi HP domba 2 siki kade cokot. Tembal salaki Mimin bari pepeta. Janten kumaha tuh Kang? Ya geuning domba teh jadi seueur kieu. Nah teu aya wasiat sanesna. Mimin kalah bingungeun. Nya teu aya deui dah kabujeng dipunut ku nu kagungan. Ayeuna mah urang tumut kana wasiat bapa we Min. Bapa mah miwarangna ge nyandak domba 2 siki ti pakabayan. Jadinya candak 2 we Min. Malah mah bilih tanaga pakabayan salami maraban domba teu acan dibalitungkeun. Mangga we ayeuna etang sabaraheun buruh ngarit. Tah muhun kitu bae atuh. Mimin nya tujuan kana pamadegan salakina. Da dina amanatna ge kitu. Ok ngomong ke si kabayan. Pakabayan abdi sejatumut kana wasiat pun bapa. Abdi ge mah bade ngabantun 2 we. Da dipiwarang lagi mung 2. Nanging abdi moal masihan buruh ngarit. Sok sieun teu leres balitunganana. Abdi teu wantun ngajen tanaga pakabayan sareng ibu iteung anu taun-taun ngemban amanah pun bapa. Margi kasatian pakabayan kana amanat moal tiasa diajen ku artos. Tah kitu pakabayan hapunten anu kasuhun. Har ari anu sanesna dikumakeun teu langkung pakabayan. Da eta mah sanes milik abdi. Abdi mah bade ngabantun 2 we luyuh sareng wasiat pun bapa. Si kabayan jeung Nyi Iteung silih reret. Ngadenge kitu teh asa dina pangimpian. Ari Mimin ngagupayan hiji jalma horeng geus tatahar ti samemehna. Torojol eta jalma teh nyamperkeun terus nyokot domba 2 siki ti kandang. Tuluy ditungtun dibawa indit. Ari Mimin jeung salakina nganuhunkeun ka si kabayan. Terus ngajak sasalaman. Leos arindit kalayan tenang. Menang sajongjongan mah si kabayan jeung Nyi Iteung ngajengjen kawas arca. Atoh reuwas. Jeung bingung pagalo ngajadi hiji. Sanggeus anak haji odo teu kaciri kakara duanana ting gurubung. Kang kabayan urang teh kumaha